Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya abi ngaturkeun nuhun satu acana ka pangarsahani anu aya di studio. Nya abi di dieu tos aya di tempat kajadianana. Jadi di dieu teh aya motorna teh parah pisan ieu. Korban tabrak lari nya. Cenah pangarsa tabrak lari mah tos dilarikeun ka rumah sakit anu aya di Bangunjaya. Ayeuna abdi bade ngawawancara anu warga sekitar anu aya di dieu. Ya tiasa ngiring waktuna sakedap. Mangga. Ya, jadi ieu teh iraha ieu kejadian ieu teh jam sabaraha gitu. Oh tadi itu ending jam 8. Jadi ieu kumaha gitu tiasa kieu jadi tiasa cilaka kieu. Jalanna leueur pan tadi tos hujan. Terus ieuna anu gaduh motorna ka mana ayeuna? Terus ka rumah sakitkeun tadi. Rumah sakit nu mana? Bangunjaya. Oh nya atuh hatur nuhun Bu. Nya sami-sami. Jadi abdi teh entos ngawawancara ka warga sekitar ieu jadi katingali pisan ieu masih aya keneh sisa-sisa darah sisa-sisa getih anu di dieu teh nya mungkin parah pisan sih. Jadi jami anu di rumah sakit teh mungkin parah pisan. Jadi bakalan lami lah gitu udurna. Hatur nuhun, deui ka studio ka pangarsahani. Hatur nuhun ka saderek Agus Rohanda anu tos ngadugikeun warta di tempat kejadian. Santos ieu